Nuna nunang nuna nuninung nunina nuninang. Aduh, kamana si Erik teh ditungguan-tungguan datang. Palang siang ya, kamana jigna si Erik ya. Nadia, kamana budak tehnya? Ya, Bah? Iya, kesenangan Abah teh. Naon neng ya teh? Aduh, iya mah Abah teh ngesono ngesebel teu disuguhan cinteh ku budak Abah anu geulis. Nu mawi kitu Abah, matakan ku Nadia dipangadamelkeun. Cing ku Abah urang leueut. Alah, bener nikmat. Abah ayeuna rek ngider heula kabenaran rek neangan si Erik. Nadia mah bisi rek ulin, jung we ulin ngan kade di jalana. Abah bade ngider ka mana kitu? Abah rek neangan heula tanah nu rek dijual. Kangge naon deui atuh Abah tanah? Pan tanah teh teu seueur. Apan program Abah nu ayeuna teh keur nyieun perumahan anu elit. Berarti Abah teh butuh tanah anu hektaran, Nadia. Kumaha Abah heula? Nya geus atuh. Abah rek mangkat heula. Nadia mah bisi rek ulin mah pek ngan nitip kade di jalanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Abah angkat. Nadia oge bade amang ah. Aduh, neangan si Deno kamananya, berang kabayang-bayang, peting ka impi-impi, Asep jatuh cinta gitu. Iya nu ngaranna kabungbelengan ku awewe teh. Kumaha carana poe ayeuna Asep kudu ngadatangan si Nok. Urang cobaan kapalih dia. Nah, Nok kamana deui? Aduh, eta si Denok. Sekali tuh ka dieu teh da wae nya. Mau nyumput gitu udah mau mungkin nyumput. Udah gede geningan si Nok teh da nyumput mah pasti kapangi. Istirahat heula di dia. Saleurekeun lah capek. Nok. Kamananya Nok? Punten Kang. Hei. Kela. Aya awewe gelis euy. Punten Kang abi rusuh. Ke heula. Rusuh. Rek ka mana neng gelis teh? Gampang ngalangkung. Kedah aya japrem duit. Akang pasti anak buah Mang Kardinya. Nah apa? Alah, api-api wawuh. Meskipun wawuh oge anger japrem kadewek mah
kudu aya duit. Naon sih Kang majagan wae? Nah teu tiasa milarian damahan halal. Allah, kumaha dewek? Erek majag rek kitu ge. Eta mah urusan dewek. Sanes kitu Kang, eta teh dosa. Allah, rek dosa rek kitu eta urusan dewek. Nu penting ayeuna keneh kudu aya japrem ka dewek. Duit. Hei Kang, wani mah ka abi. Alah, aya nu sok jago ye. Bisa double kieu carana mah. Akang hayang double. Komo atuh, eta bisa nu dipiharep. Lawan heula abi lamun hayang double mah. Alah, ieu awewe ngalonyeng pisan. Teu apa ka dewek? Tong dilawan, wios urang pasihan weh. Cicing uki mak nu di kieu ye. Alah, toman pisan ya wewe. Alah. Wah. Alah. Lumayan nyeri oge euy. Teu apa ka Asep atuh dah. Sok, kalau dikeres tuh. Allah. Ampun moal. Ampun. Ampun teu. Ampun sih nama ampun. Ampun ya teh bener. Ampun. Mun bener ampun, ulah sakali-kali dimajeg. Teu kuna naon? Alhamdulillah teu kuna naon. Pami teteh teu kuna naon. Alhamdulillah teu kuna naon. Nuhunnya bantu sanana. Sami-sami. Pami neng teh sahana mina? Nami abi Siti teh. Oh, Siti. Sakali deui nuhun atunya. Sami-sami, pami kitu atuh abi ti payun. Si nyangsang tukang seng katanga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan ki babaturan sobat dari si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tai ai si lain kuna lompatan Sep Gawat Dul. Si lain ka mana wae Dul? Aduh. Asep neneangan adul. ya dewek mata percaya pasti si lain meneangan cetem Asli Dul. Keur naon Asep bohong? Jeung naon deh adul ngomong-ngomong cetem. Teu ngarti Asep mah cetem teh naon Dul? si lain mah pura-pura teu apa sakitu diudag-udag si lain eta cetem anu siong-siong Geula tuh Dulnya. Asep teh capek ngaleureurkeun heulanya. Jeung teu ngarti deui Asep mah tadi ngomongkeun cetem. Ayeuna ngomongkeun sioh-sioh. Naon atuh sioh-sioh teh Dul? Asep mah apalna oge duit. cik atuh Sep ku awewe teh mah ulah teuing eleh euy ngerakeun dewek pisan si lain mah Lain masalah awewena Dul, tapi si Rata jago. Asep teh geus ngaluarkeun jurus Garut, jurus Tasik, jurus Sukabumi. Sep, gawat kabur. Kunaon aya si Adul? Sieun buah manehna oge nya. Naon Kang? Teu naon-naon. Emang aya naon Oh, ieu teh babaturan anu si Akang kabur tadi. Oh, muhun. Itu namina Adul. Abdi Asep rerencanganana. Naon? Bade masihan deui artos? Duit? Moal wanian minta duit ka abi mah,
kamari ge eleh ku abdi mah. Oh, asli nak. Aduh teh eleh kamari. Aduh, ieu mah taluk kabur. Aya wae gasar. Waduh, hade ieu imah teh. Komo anu bisa kabeli ku dewek. Ku dewek ya di lemur ieu kabeh rek dicieun perumahan. Si Erik kamana wayah kiwari can aya kabar sakieu geus buritna. Imah teh hade ieu teh. Komo kabeli ku dewek. Ku dewek dijieun perumahan. Punten Kang. Kabeneran aya si Laing. Sugan si Laing geus pernah ngadenge aya nu ngaranna si Erik ka kampung ieu. Kela. Erik. Sauninga abdi mah tacan kantos atanapi nguping anu namina Erik. Nah kumaha kitu Kang? Kamana si babengok Erik teh? Kebeneran aya si Laing di dieu. Dewek butuh tanah salega-legana di lemur ieu. Bila perlu imah nu tukang dewek oge kudu beunang kabeli. Oh kitunya. Kela punten sadacan laya Kang. Pami akang teh saha nami teh sareng tujuan maksudna ngagaleh tanah salaga-laga di kampung ieu kanggo naon tah? Si Laing mah katinggalan teuing atuh euy. Ngaran dewek teh nu sakutus moyana. Yeuh, ngenalkeun. Ngaran dewek teh Juragan Aceng teh anu loba tanahna di ditu di dieu. Maksud dewek erek meuli tanah di lemur ieu anu salaga-lagana teh ku dewek teh dibangun perumahan anu mewah pisan. Oh, Juragan Aceng anu niat tek melian tanah di kampung ieu dek dibangun perumahan. Dewek pribadi selaku anak muda anu aya di kampung ieu teh setuju ku ayana akang rek melian tanah di kampung ieu. Naon maksudna si Laing ngalang-alang dewek? Teu beroning pangkat jiga si Laing. Pangkat nu salureun si Laing ge geus tumut ka dewek. Sadacana akang ka kampung ieu 2 bulan ka tukang aya nu ka kampung ieu nu ngaranna Juragan Jumanta. Dewek teh setuju selaku anak muda di dieu. Dek diketihan ku dewek mah. Gening eta si Laing pernah ngadenge nu ngaranna si Jumanta. Tah nu ngaranna si Jumanta teh lain Juragan. Anak buah dewek. Teu hayang ngadenge nu ngaranna Jumanta. Eta mah urusan akang, dek Jumanta dek saha wae nu pada intina mah dewek selaku anak muda di dieu teu satuju lamun tanah dibeli ku akang kabeh. Kabayang Kang, warga di dieu bakal sangsara hirupna, dek dahar di mana tuh Kang? Wawanianan si Laing dek ngahalangan Juragan. Tunggu kesia. Si nyangsang tukang seng tatangga si liang hong boga kabogoh si momoni cipok. Si cengli kabitaeun hayang ka cipok. Ku cipok dibejakeun ka si nyangsang. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong. Neneangan si cengli kacang kilung. Cangkilung bebeja kasih cuanki babaturan sobat dali si cengli. Si cengli si enen laporan kasih tejin. Si tejin nantang gelut kasih nyangsang. Si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin. Tejin nyangsang